Berita terbaru Indonesia. BBM baru saja naik. Keur nganggur BBM naik. Diibaratkeun mah sudah jatuh tertimpa tangga. Berita terbaru lagi, kasus penembakan. Astagfirullahaladzim. Ditembak diwai. Internal lawan internal sama dengan begitulah. Kasus terbaru hacker Brodska. Anjing eta. Kominfo dibukakan datanya. Sabulan ayeuna anjing eta kasus teu kira-kira. Calo dasar calo. Liar. Zat, kumaha waras aing liar ge ya. Aing geus liar. Aing rege nu liar teh kopet. Ye, kumaha deui? Aing cerita aing. Ieu geus nganggur, geus loba undangan. Rek kumaha? Amin undangan memang kumaha aing ya? Aing nya nganggur, Bro. Mending mana masih gawe kan ya. Istilahna masih gawe lah. Gawe kan kitu bae gawe teh. Maksudna sia mah masih gawe anjing. Aing mah geus teu gawe sama sekali. Kamari aing kumaha eta? Kamari aing kumaha? Hese aing nyaritakeun, Bro. Hese naguna. Ngopi dah. Bisa. Tapi aing nih can bayar ya teh. Kayak bayar mah yang penting kan bisa ngopi gitu. Pasti cukris. Aing si cukris. Kuris pakai S ujungna. Cukris mah teu pakai Z ujungna cukris. Jadi kieu pet carita nantinya. Uing teh kan posisi nganggur aing teh. Ditambah kamari aing diajak ku hiji jelema. Babaturan aing deket aing eta. Babaturan deket aing ngajak aing. Gawe cenah. Aing kan kumaha dinya? Daripada posisi aing nganggur, arana ditawarannya alhamdulillah. Batur deket. Tah eta nu mata aing bangga nama aing terek gawe sagedeung deui anjing. Aing gitu. Kumaha terusna? Eta gaweana. Alhamdulillah geus diterima sampai kumaha. Mayar eta. Mayar. Seberapa? Mayar mah teu gede. Cuman janji nawe nu gede teh. Sabar. Beda kumaha ayeuna mun calo teh kitu, maneh moal laku calo anjing. Moal laku. Mau di Majalengka ayeuna loba pabrik. Kabayang teh kumaha? Pabrik lobanya di Majalengka. Calona ge pasti loba deui. Aing lieur ayeuna ieu. Nah, pribumina teu aya nu gawe di ditu. Kumaha duit, lamun duitna gede mah calo ge tereh. Aing kamari mah calon goblok anjing. Kabur aing. Ubung busanana awalna kumaha ya maksudna? Sama kana teh sok ngece aing teh si babaturan daekna teh kumaha? Babaturan aing ngajak, ayo cenah mah gawe. Ya aing teh kan bahagia gitu. Pas nyampe ka ditu, ieu mah cenah sanes, abdi mah sanes calo cenah. Si calo ngomong kitu, abdi mah sanes calo cenah. Jero hate teh nya naon ya? Abdi mah sekedar membantu. Saurna teh lembut pisan abdi teh bisa nyangkali di nya abdi mun lamun eta bahasa anjing. Abdi teh bisa kana HRD ditu dah. Geus deukeut jitu jeung si HRD cenah ngomong teh. Cuman kangge uang rokok. Eta uang rokok anjing. Istilah uang rokok teh abdi teh kan nya bieu mah jelema bener gitu nya. Terus abdi teh di dinya teh percanten gitu. Percaya. Ya udah Kak, kalau gitu buat uang rokoknya segini. Berarti ada sebungkus sampurna mil bareng. Mending mun sampurna mil anjing. Embung maksudnya uang rokok teh duit. Ayeuna duitna sabaraha? Henteu gede, cuman nyesek. 3 lah.
emang si bobodo eta mah. Maksudna si arana. Nya ayalah. Ini tina teh. Sebutkeun lah ya. Oh, sebutkeun lah. Sebutkeun nya. Aran calonna nya eta lah. Sah. Nya aya ke. Oh, apa? Apa? Pokona budak Majalengka oge si calonna teh. Gawena di mana? Maksudna ditawaran gawena teh. Di Jogjokan. Oh, di Jog. Kan apa meureun PT Jogjokan nu dekat gudang rongsok lah dia. Apa ini? Dia eta Jogjokan. Selain daripada aing ngalamun gitu nya. Sugi gitara. Aing padahal. Ente bau babi. Ente bau. Pen bejaan nak. Ku uing bejaan. Amun rek gawe mah ke uing bae. Loba gawean mah. Manggulan bata ge gawe. Ngarit ge gawe rek kumaha si Pepen teh. Malah nurutan batur. Aya info nurutan sarewet. Pet. Siapa? Kumaha? Kabar Mana on? Kabar kumaha? Aing karek datang can ke dieu. Cek bapak deh. Mau kerja eta. Bapak aing ngomong ka mana? Cek bapak deh we. Ngomongan bapak aing kamari. Aing soalnya tiba becak aing, bapak aing bebecak ka mana? Tapi bapak aing bebecak aing. Tapi dewek na bebecak aing ate maneh gawe cuma 2 minggu bae kumaha sih gawe teh. Aing teu gawe aing nganggur. Kamari 2 minggu bae di PT SW. Nah keluar teh. Nah untuk zaman gitu. Lain teh zaman. Jadi aing teh di dinya teh aing nyaho carita namanya. Bapak aing teh carita. Cuman kan wingan lewatnya. Di Den, Mang. Mang kaya ya. Nah, Mang. Ya. Si Abi tah. Geus teu gawe cenah. 2 minggu bae gawe teh. Oh. Emang gitu dah budak urang. Jadi bapak aing teh ka maneh nya. Nya urang uing langsung ngomong. Bapak maneh teh. Yang geus Mang, urang lek balik we lah. Ngomong ke jalan mah. Cuman asin begitu baik. Maksudnya memang nah gitu. Teh hiburnya aing keluar teh. Ante hibur. Senyaho. Kan bapak deh ketemu. Berarti hibur aing keluar teh ke bapak aing. Bapak dewek dah salah nama. Lieur ya aing. Gawe aing teh lieur nya. Madang lieur. Asup aing. Absen. Tah 10:30 teh aing teh izin waktu istirahat aing pakai sare heula aing. Sare we aing di tukangnya. Dipoto aing ku sapam aing. Mana itu kata. Bebeja nama aing sarti jam 12 sampai jam 3 cenah. Padahal aing jam 1 ge sudang. Eta di Bosa. Hah? Di Bosa. Sorangan aing. Oh, asup sorangan teh. Sorangan aing wanian sorangan. Eta si Pepennya. Ngomong ke urang. Wah. Gawe calo bae cenah. Calo ditipu calonya. Ku calo. Cenah si Pepen teh. Bener eta. Bono. Entah maksudnya bener eta. Bener. Si Pepen ditipu calona. Ya meureun. Meureun. Siapa mah? Bodoh siapa mah? Ada kumahanya. Teu bisa nolongan kos kitu mah nya. Teu bisa nolongan. Ya aing kumaha nolonganna? Yang si Pepen teh gitu. Mending aingnya. Mending dewek aing. Wah ini yang taruhan jeung dewek. Aing mending kena majukeun maneh lah. Uing ge geus ngomong ke bapak dewek. Ate kan, Mang, kerja. Ya. Ya, sebutin aran bapak aing. Nah, geus lah, dan geus. Mang, aing bilangnya. Naon deh.
gawe Erdin mengeunah kan. Istirahat. Jadi mate nita bapak aing ngajak aing gitu. Tita gawe jeung maneh. Di Tabita. Tapi teu maneh teu bebeja ka aing. Ngajak mah tara ngajak gawe ka aing gitu. Ira, mana yang ngajak mah? Ya Ira mana yang ngajak ka aing? Gawe aing absen. Balik nih, enggak. Nah, tinggal nungguan gajian. Bentar absen. Gawe nama hanteu. Senior. Berarti dewek suhu nanya. Nu boga wilayah. Langsung bapak mah teh ngajakan aing kan langsung kan ngomong kan. Ajak si Abi. Ya, aing bilang. Abi. Ya, ajak aing nanya. Takutna dewek ngerahkeun aran aing. Tong sini gitu nya, makanya. Geus lah. Ayeuna geus jam sabaraha ya? Sore kene. Bawa wing absen heula. Kayak ka dieu deh mana? Lah ka dieu deh. Absen bae aing mah gawena. Ya. Namun gitu mah yang geus lah kitu bae lah. Sisip salam baik bapak manehnya. Aku ngerti aing jeung mana teh. Dah dia ngah. Kopi geus beak anjing. Gawe ngeunah anjing, gaji epul aing. Nganggur kieu. Bu aing ngilu bae kitu nya, bebeja deui. Budak tadi, tapi polon tong Tadi budak teh ngerahkeun cenah aing teh. Boga HP 2 teh. Nu ieu iPhone. Dijadikan iPhone bisa malahnya. Mudah-mudahan bisa lah. Jadikan iPhone mah. Barudak mananya si Abi gitu ya. Si Pepen. Soalnya biasanya lewat dia ya. Si Abi si Pepen biasanya nongkrong di dia. Ya. Si Abi diajakkan gawe itu si SS nih. Padahal bapaknya ngasih nitipan kan. Kehidupan yang doyan nganggur be. Sok rese diajak gawe teh. WA deh biasa nama ya WA ti admin. Di mana deh? Iya aing ngalamar gawe. Ngalamar gawe. Kemana? Eta nu di Sumber Jaya ka ditu. Jangan erek pecat eta mah. Erek bangkrut. Kemana ya? Kajin lah aing mah teu make calo aing mah. Ente teu make calo. Bisina make. Hah? Ya, makanya mama. Ih, aing ketemu dewek hitut-hitut bae. Bau anjing. Aing nahan nih sebenarnya mah. Nu nonton YouTube mah ngeunah cenah dihitutan bohong backshot anjing beneran goblok dihitut. Yang itu lah aing. Rek ngalamar doakeun aing. Ulah ka calo-calo deui nya. Anjing bau. Hante lur. Ulah ka calo-calo deui nya. Aing moal make calo aing aslina aing mah beneran. Teu make calo. Henteu. Doakeun nih. Doakeun aing semoga diterima lah. Cawanya. Ayo. Assalamualaikum. Salam. Gitu budak diajaran teh. Dibilang PT Sumber Jaya. Di mana Sumber Jaya? Kau sabar aing teh. Kia erup. Kekotaan neangan apa? Wah, bener tak? Pasti. Mending dewe ke kota bae, ulah di dia. Kunaha mun di dia? Ada dengan kuenya. Hah? Ada dengan desanya. Sirekan di HRD. HRD aing nelpon tah. Naik nahan cenah? Nyao. Naik gaji? Ya. Ya, Pak. Anjing jelema polontong aing di lembur tangarinan desa. Doakeun ku aing maneh dipecat. Sudah aing daripada di dieu aing mending ke kota.
anjing ya. Halo. Ya Pak, halo. Kapan rumahnya? Telepon mau naikin gaji nih Pak? Enggak. Ya kan kirain naikin gaji gitu, janganlah Pak, jangan naikin gaji lah. Baru juga belum ada setahunnya, ngapain naikin gaji kan? Putusan apaan Pak? Pecat? Pecat Pak? Serius? Ah bohong sih. Serius Pak? Udah. Hatur nuhun lur sudah menonton tayangan terbaru video ini. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan tonton terus kelanjutan videonya hanya di Cuhe Channel.